Ya teh Cikareo masih kena Cikareo ujung ya teh. Kampung Cikareo. Dusun Daracananya. Desa Cikuya. Cikuya teh tos lega teuing mah salasna. Terus kedah dimekarkeun. Kapanan ieu mah tamutan cenah kampung. Tamutan ti mana? Sahabat Kang Astar, kali ini Kang Astar akan berpetualangan ke sebuah kampung Cikareo, Dusun Daracana, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, dan sekaligus akan eksplor tentang jalan ini, Jalan Gunung Batu, yang menghubungkan antara Desa Cikuya dan Desa Girimukti. Nah, kita akan coba liput ini dari atas, dan di sini ternyata sangat ekstrim dan warga mengharapkan katanya ini jalan gimana solusinya. Untuk pemerintahan setempat nih gimana nih solusinya katanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan kita bawa motor harus pelan-pelan kayaknya, soalnya leur nih bekas hujan semalam dan kedengaran di bawah itu ada sebuah motor. Oh, si Akang itu sangat pandai sekali. Wow, sangat mantap. Kade Akang, kade Kang, kali Akang coba. Sangat mantap pokoknya, adventure ini, adventure pokoknya ini adventure ini sangat deg-degan gue, sangat mantap sekali. Jalan apa nih, jalan ini kalau salah sedikit bisa masuk ke jurang. Nah, ini sangat ekstrim. Kita harus pelan-pelan bro, ini bawa motor nih, coba lihat nih, kita harus pelan-pelan bawa motor. Wow, sampai begini tuh, bergetar begini tuh, sampai bergetar tuh, ini jalan parah seperti ini. Aduh, si bapak tos di mana pak? Ke jembatan tuh tebih kene? Ada mana sih teh? Ngontrol jalan nih kieu atau Tasik Selatan teh mah. Ya teh Cikareo masih kena Cikareo ujung ya teh. Kampung Cikareo. Dusun Daracananya. Desa Cikuya. Cikuya teh tos lega teuing mah salasna. Terus kedah dimekarkeun. Kapanan ieu mah tamutan cenah kampung. Tamutan ti mana? Nya dapan ieu mah wates tangah hiji ieu teh kedana mah ka bawah ka Desa Girimukti. Tapi teh kagarap tamutan teh. Mata ku abdi mah kritik habis-habisan ta jalan nya ka Gunung Batu. Ngahajakeun mapah abi mah. Setengah jam bari video ta Gunung Batu dihanap keneh. Dugi ka wates tadinya. Didugikeun pokoknya mah di data Tasik Selatan Masadayana jalan-jalan nu kararikeun mah. Anu abi jalan sing kitu. Nya. Pemerataan tos kedah ieu teh mah tuh ayeuna mah. Gimana desa? Akang me uwi. Di mana di Damal Akang? Hah? Oh, di masjid. Oh, jalan kita tepat sasaran pasti bakal. Sabaraha man di ieu nama. Abi man saon. Nya maksud teh dipotongna gitu lamun 100. Tapi 200. Eta teh. 200 dipotong. Kan sanes 400 mah. Sok sakitu aya pilu aya 2 nampi teh. Ang salib mah memang. Nampi. Mah terus sekarang kalau kayak rumah ya bener. Maaf
pan anu pang alitna teh nu dana teh 400 tik teh ngan biasa sok aya potongan selaras nama eta teh kenging teh pan anu 400 anu Alit teh opat. nya 300 Abi ge pang alit teh 3. pan eta teh mah sadayana mah 800 Di seret 3 abi bang ya yang tanggung 3. eta teh mah 800 sadayana teh jantan di 3 kali teh sakali teh 300 3 abi we fungsi 60. 3 2 gitu. si Akang juga mana ke kebon? Ada amel kasih serang. Oh ke Serang iya barangkali gitu itu Gitu. Orang kali mah hiji deui ngaos sareng sekolah. di mana mak? Di ditu di Pasir Nangka di Kalem. Oh mohon ya di Terang, Pasir Nangka Pasir Nangka. terang atau da kalangkungan Kalangkung Di Bangka di Bapak. Bojonggamir Gitu kami. Ciawi terminal Kapan sulan. mohon nah nya basarina di menuju sekolah agama menuju alit keneh ngalih deui ka dia Iya. ayeuna mah tos agung terus gitu pas penak Kamu boten nuju alit keneh nya. menuju alit keneh Iya, teh. nya menuju alit keneh pokokna mah sekolah agama kilitikan Ada mah ya tos. Arago terus ararago terus emut menuju alit keneh san pamoga tendanggung kalapa ti handap jalan Gunung Batu sakit lah hari lap deh dan menuron gitu Nurut. Kamu sulan. nya Ruki. Terus arageun ya. nya tos arageung kamar kita jaketnya dititipkeun ceking nitip jaket da eta Kang Sulat teh aya nu nyaruluk hendak kamari mah aya pan abi 200 wihan mah ka dieu teh Ayo. Sabtu kamari ka dieu Kita ngamera. kamari teh di Cikawung di kampung Ngamera bumi sadayana. nya jalan mah nu kararieu ieu Jalan. pemerataan Kak Gang Gimana ya? Lihat tak sama kata si Hancalan tadi. nya ku abdi di video mah